Bismillah dikawitan ngadamel ieu siiran ku abdi yang membutuhkan kana rahmatna pangeran ieu siiran sim abdi anu timbul dina ati anu keur ngaregep diri ditinggal pupus bumi pamugi sadaya ngarti kana siiran sim abdi anu dina sanubari ieu ditinggal bumi barang dina hiji waktu kaleuresan dinten Sabtu ayata berarti aestu tentang kondisi pun ibu sim abdi asa ternyangka tapi dah ieu teh nyata pun umi pupus ayeuna sim abdi geunina langsa sim abdi teu kawasa nahan ieu teh sedina tapi dah kedah narima qada qadar ti Gustina jenajah di tengah bumi sadaya pada ningali maksud tak dia ka umi meniseur silih berganti umi tos di pulasara tinggal ditutup mukana sim abdi teu kawasa ningalikeun pamenteuna sing kocek sing ngajerit careurik baratan langit suwarga santriat careurik santri jamaah careurik sadaya pada ngiringkeun ka masjid rek disolatkeun langsung teras dipendamkeun di makom disadiakeun teu kapikir ti dituna teu disangka ti dinyana pun umi pupus ayeuna sedihna kabina-bina pamenteun umi kabaya
soca ngalir kenci soca sim abdi kawas lubuta ditinggal mika cinta ngalangsa luar biasa dahar abdi temi rasa sare abdi henteu tibra raga abdi asarara ngemutan nupi ka cinta abdi ikhlas jeung narima kana sadaya-dayana karna abdi teh manusia ngan saukur bisa ngadoa dugi ka dieu siiran mugi Gusti ngagantian kasedihan nalangsaan digentos ku kabingahan tur pamugi Gusti nampi amal ibadahna umi tur sareng pamugi Gusti ngahampura dosa umi amin 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 ya rabbal alamin amin amin